lagi. Pas mana kawin bisa naik nyewa mobil sedan naon ke aing ayah yang naon salawani mayar diantarkan ku aing tina Mercy sudah lain adi mah bogaeun nya urang boga adi bogaeun mobil tilu itu benar nah nama jadi wawuh jeung ieu teh ormas jadinya wawuh jeung pabrikan deh kadang nyokot baksa limbah-limbah mana itu kan di babakan orang di babakan bapak orang nyalung boga adi di gitu boga main mah halus usahanya karena nu kitu we deket jeung ormas misalkan aya ieu limbah nyokot jadinya dijual kemana teh Cianjur misalkan sulu-sulu budaya sengon urut cumpit dia aman dia tak kadang-kadang diisian kemana kayuna ngaborong naon we bisnis gitu tapi meuli mobil angkot nu paratingan ngasape meuli jang da mana bisa nyupir di juga manehna mau borong kok mau anu manehna mau deh